Aduh, leus aing. Bang. Nah kenaon bang? Aing tas ngoret tuh di landeu euy. Aduh, leus euy. Ku sorangan bang. Heuh ku sorangan. Cek aing Guna-guna aing meuli mesin atuh. Cek aing ngamurukeun ka aing. Isu ku aing dikoren. Ulah teu kudu ku mesin. Nah teh kudu ku mesin kumaha pan aing teh ngahaja aing teh meuli mesin teh jeung ngoret. Sugan edan sia mah. Lain edan bang. Aing ngakarunya we bisi capek. Heuh sok tah sia atuh ku ieu gantian tah ku mesin ame tereng ke ku aing sarua diburuhan. Najis aing kudu kitu mah teu bisa. Geus wae dikoren ku leungeun. Ambeh tereh ke tuh deuleu aing tuh tadi setengah jam gitu deuleu meunang sapetak. Ku aing diburuhan ieu ke ge. Pan teu bisa bang aing make nu kitu mah. Disangke ku aing diajarkeun ke derek mah. Embung aing kudu kitu mah. Ambeh sia boga duit ya ku aing dibayar 100.000 tak kehet. Tapi ka bedug ya. Aing capek tah. Nepi ka bedug bang. Heeh. Asal anggeus 2 petak we eta tah. Kudu kieu. Heuh sok sia gandong ajaran ke ku aing diajarkeun. Yo di helm. Tah, ieu gasna sok tekel kieu ya tah, leungna kieu sabeulah ka dieu ye. Tah, ieu ka dieu sabeulah. Sok. Tuh ti belah ditu heula nya, aing keureuh heula di dieu. Di belah mana ya? Belah ditu tuh. Gerang. Oke, disaleur. Make nu kieu kalahkan jiga ek naik helikopter goblok. Anjing. Aing kalah ka paur ieu mah goblok. Najis teuing anjing. Alhamdulillah geus lohor euy. Aing ieu mah kudu reureuh heula. Anjing. Cing, masih kenaon ding? Ih, sia. Atas di mana sia? Pas ulin, kenaon? Cek bapak maneh cenah yeuh. Ngored. Ngoret naon sia teh? Iya tah, dulu ku sian. Kumaha? Koret ieu ku mesin tah. Sia. Nah sia-sia yang diamuk sia. Ku bapak sia. Ah, aku sia lah. Panetah nage ka maneh ke head. Dulu bapak sia tuh di imah. Piring ge head geus halibar di wae. Sia ba hayang ayeuna balik hayang pejet. Kumaha tuh? Koret deula tah. Iya. Kumaha ieu bapak aing nya? Cai aing Ya, murukeun we da aing teh becus make nu mau ding. Ah, sok-sok buru. Sok tadi kun yo. Sok. Sok. Sok ceklan. Kumaha ieu teh? Cing, ceklan. Tah. Bro, cing bener atuh. Kumaha ieu teh? Sok gas. Terus. Tapi cing bener cukur. Sok-sok sing bener tah. Tuh atuh belah ditu na tuh. Kurang jero. Sing belah handap tah. Atuh na kitu kayak engke pisan atuh. Sing bener. Sia. Ku sia ieu teu bisa aing mah. Nitah na ge kasihan jadi ka aing. Baur aing mau ding. Tah, sok na sia mah juga lain lalaki atuh. Ding. Salah kenapa?
Nah jadi ku si Isal tuh pan aing muruhan lagi kasih apa bah? Si Isa lagi ngajaran cenah bang. Ih. Nah, si ngajaran nyebutkeun nitah ka aing. Enggeus diburuhan 100.000 sok sih gawean kumaha. Ulah goblok itu sia. Ai sia ulah goblok pisan sok bikeun. Ieu. Aduh bang, poek bang. Dibalik atuh sungur tah. Oh, sama sia mah. Lain nitah ka abi, Pak. Kasih ieu aing teh. Ning. Iya. Ya, aduh. Sok kuat. Ame teres sia bisa engke. Sok. Sok hirupan bisa Sal. Aduh. Nah kumaha Si sia. bener atuh aduh. Ampun sianya. Sok. Dideulek adi tuh nak kikieunan teh bakal deulek Sia kasna nyemprot reungit atuh. Coak bang. Nasi Faisal kemana? Titah mantuan teh bebel. Kehet teh. Karena minta duit hayu aja titah gawe. Resep san. Anjir, nah kajenan wae ya. Aing nyen babalongan rik euy jeung ieu nya berkadu cai euy saat wae. Teu nempa si Faisal maneh. Bieu mah ditonggo bang, aya keur ulang-ulang. Ane angkeun jeung atuh geuwat kitu bantuan bapak kitu jeung babalongan. Oh gatuh. Aya buruna teh ya. Lah siap ngki kue heula atuh. Binamnya teuing sia make duit pisan. Si Isal masuk kese ya badi kita teh. Ieu mah kudu ku aing gawean saeutik euy. Tah. Yo. Tah, udang ke dia. Atuh. Cek bapak mana itu dihanap. Naon di buka aing? Heueuh mana ada kieu cenah. Pemilikir motor hayang motor naon? Beli motor. Lu bener kan? Saha bener aing mah. Pan aing tadi di tah ku bapak maneh, nita yang maneh. Nya. Ya apa tuh? Yap. Nah tuh. Beli motor naon cenah? Harap maneh hayang naon cenah. Bapak aing loba duitna ladang naonnya? Teu aing puguh. Aing teh sabanara mah yang gadget tadi gitu. Ya jet, oke ngomong ke bapak maneh. Pak. Naca? Abi mau gadget ge bae, Pak. Ieu jet naon? Motor Pak gadget nih, nu pergi ka gunung. Mancana cek si burik teh pamulikeun motor. Meuli motor naon itah nih si burik teh bantuan gawe tah. Rencana tadi rek mantuan sia mah. Sok gawe. Engke isukan lah mun geus boga duit teh ku aing pamulikeun motor mah sok kuat gawe. Lain naik pamulikeun motor ayeuna, Pak. Nah meuli motor ti mana duitna atuh? Gawe heula ieu tah bantuan gawe. Aisyah kumaha burik? Kapan sih mah di tanah hese sal dari ku aing teh dengan alasan kitu. Geus gawe we heula salena mah. Nah siapa bejan aku mah kitu beurik? Caing teh ku bapak maneh tuh di kahandap bisa melihat motor cenah. Beungeut sia hurung gitu sok gawe tah. Aing teh untung ku aing di ditah gitu tadi. Ulah sok ngabohong kehet. Heuh da lamun teh kitu mah udah marae ke si Isal mah wa. Keulang-ulang tadi keur sare. Kumaha ieu? Sok tah kaluhur-luhurkeun taneuna. Aing meuli motorna iraha. Engke geus boga duit. Iraha boga duit teh. Heuh engke na milik. Kumaha? Nah kumaha sia mah. Masih atuh aing pamulikeun motor. Gawe sal balik sal. Urunlah, Pak. Nah sia kelakuan Faisal. Urunlah, bang mulikeun motor ke bantuan. Banget sia kitu badal teh sianya titah gawe teh yang motor usaha sia kehet teh nya. Da sia ongkoh burik ngadu ngabohong kehet. Titah gawe kalah kanawaran motor sia menyaho si Faisal masuk pundungan. Aing ge teh kapikir kitu wa.
Kan ku aing tadi geus kabaca wa si Paisa mah lamun ngomong di tah gawe teh moal daekeun. Heuh ulah ngabohong si anak, geus we daekeun teh daekeun gini tagawe. Jadi kan sok ka aing sok nagih wae hayang motor. Heuh pangmelikeun we atuh motor mah. Heuh pan eueuh duitna lamun aya ku aing pangmelikeun motor mah. Hayangna motor nanaon ge? Heuh bere Mio we atuh atuh ieu Mio ge meureun. Bungeun Mio mah yang jaya jet cenah. Ya, Sakeun atua ajang anak mah pangmelikeun. Pan eueuh duitna kehed. Lain teh hayang aing pangmelikeun. Jual ieu tah. Jual naon? Ieu jual pakai meuli motor. Jual kumaha jual kehed? Saha naik meulina? Loba naik meuli mah tawarkeun. Ke pasar tuh loba jalma. Bola mun di pasar Rambungeun. Umumkeun tuh natoa masjid tuh. Bade ngincal tanuh gitu. Kanggo meser meuli motor. Asyak lah kang ngogo warjo babel. Masa anu ngogo wa? Aing teu ngogo. Ieu lamun aing ngogo mah kieu kawa. Tah eta ngogo. Siap dah. Aing siap kunyuk. Wah. Ngogo ka aing kehed ku aing. Aing teu ngogo wa. Ulah galak apa. Aing balik. Wah. Nya cek aing ge. Ganggu wae. Kan ada aing. Aduh, ngap.